Di mana tukang seragam di pasar situ raja? Coba teman cenah ge. Kios seragam Algani. Dari mananya? Ah, gini ngadai. Beneran di dia ya. Punten. Geus panggil deui. Sugan saha. Lain wa. Susuganan emang di dia aya seragam wa. Ya loba atuh dangaran ge toko kios seragam aing mah nih. Seragam SD ya mah. Loba. SD rek model kumaha? Awewe lalaki. Lalaki. Sok-sok ah, nu murah tapi halus. Rek pondok rek panjang. Ya ponok atuh. Kelas sabaraha? Kelas 1 ada muamah ya tuh imah. Oh nya kelas 1 mah mahi maneh. Kelas 1 mah leutik Muamah wa. Subade kieu mah atuh naon ah. Muamah mana atuh? Panggedena pokona mah. Tah ieu nya geus double XXXXXL. Wah, muamahi. Mah nya moal mahi XXXXL. Wah, geus muamahi pokona mah. Rupang bongsorna. Mana budakna mana cek ningali. Gede kumaha budak. Kudu jeung budakna. Ya. Heug, teh urang ngeulan. Tadi kasep. Mau jan. Wah, iya, kelas SD teh. Sok-sok mana? Kelas SD segede kieu. SD sok-sok buru mana seragamna? Neangan seragam sekolah SD ka seluruh Indonesia ge moal menang maneh. Geus kieu, mere bahanna we mah. Hah? Tah, ieu bahanna bakal mahi geura jik kebut sorangan. Ih, da lain beas bulog atuh wa, aku make Kelas kios segede itu rupa. bahanna we eueuh di dieu mah. Seragam SD ke kelas 1 segede jumbo gitu mah. Wah, kasep ah, urang euy.